A- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillahnya kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun nasib jadi TKW bagian ka-3 nya ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Cunduk kana waktu ninggang di mangsa nya poe harita dijemput ku sponsor ari masalah biaya mah cenah ditanggung bae barna tabogaeun duit ke tinggal motong cenah dina gaji ari keur bekel salila di PT barna ngumaha ka Haji Idud nu mindeng ngagawekeun manehna nya Haji Idud teh karunyaeun antukna dibere nginjem 1 juta. Assalamualaikum. Sora Marni uluk salam rada lila kituna nu mugakeun panto buhan jeung barna keur di kamar kituna. Samemeh indit ninggalkeun salakina dina samenggu eta mah teh bener-bener wae nyacapkeun kasono jeung salakina. Ngerapikeun baju kituna tuluy murup panto bray akhirna mah barna kacai pikeun arek mandi. Waalaikumsalam Nyai. Tembal bari kurutrak muka konci. Mangga kalebet atuh nya sponsor jeung Marni asup ka jero imah anu dipulas cetna teh geus poleas tambah deui labrakan imahna nu mimiti barolong ti ditu ti dieu nya sponsor jeung Marni tuluy gukgek dariuk dina kursi nu geus butut ka dapur nyokot ci enteh haneut jeung lalauna seupan cau nangka. Mangga Pak dilaleueut saaya-aya atuh. Mohon kabita duh cauna ieu teh. Aduh sarae kieu nya cau teh. Mohon mangga Pak atuh nya raosan geuning di bumi abdi mah teu aya nu aneh atuh da. Tuluy Pak sponsor jeung Marni ngaropi seupan cau. Kumaha Nyai geus siap ieu teh? Ceuk Pak sponsor kituna ngosom. Kantun ibak wae Pak, manawi Bapak teh bade siangan ka dituna kitu maksudna teh ka dieuna. Ngadah teh deh, ngajugjug we atuh geura mandi heula ngadah teh deh. Mun atuh nya dikantun heula keur kitu torojol barna tuluy milu ngariung jeung semah sabot kitu torojol indung geuning emak da mang emak
cek barna kituna cagel mah cagel tembal mainun kituna tegeg kamana si nyai teh atuh nuju di jamban mainun tuluy we diuk ngarendeng jeung Marni keur kitu torojol ucup tas ulin aya emak geningan mak cek ucup tuluy we diuk di lahun kuninina teuing kasep bakal ditinggalkeun ku indung maneh hadoda ieu dadakan bapak maneh mah bisa usaha malah bade kieu meureun indung maneh teh kudu nyiar gawe kudu nyiar kipayah kanu jauh teh cek mainun sabari ngusapan sirah ucup ngadenge kitu teh rei beureum wae beungeut barna ngadenge omongan mitohana keur mah eukeur ti anggalna geuningan mainun mah teresepeun kabarna bubuhan meureun pedah lain jelema aya nya keur kitu torojol kalawan geus saged harita geuning aya emak damang emak teh cek munjungan kanu jadi indungna cagel nyai mah cagel punten nya ieu teh kupunten kumaha ceuk tos siap ieu teh cek pa sponsor harita atos pa atuh ieu hayu atuh ari tos siap mah hayu ceuk nya hayu atuh akang hampura abdinya hampura doakeun abdinya ayeuna teh kur bisa ngucap sakitu satuluyna mah ceurik dina rangkulan salakina nya barna ngusapan tonggong sarua manehna cari nakdak harita nyai kuduna mah akang kudu menta dihampura nya cek barna saenggeus ngalepaskeun rangkulan salakina ngarontok ka ucup nu keur dilahun ku ninina kituna digalentoran sabari dicengcerikan anak king ucup sing solehnya sing nurut ka bapak nya mama bade ka mana mama mah bade damel heula kasep nyai raha mah angkatna tuh ayeuna kasep wina iraha mah ditanya kitu ku anakna luk tungkul sabari nyekelan leungeun nu jadi anap harita moal lami anjing ge euih deui ucup teu kituna ngajawab gabrug ka ucup terus ditangkep doakeun wae nya ku ucup mamah teh cina aya dina kalancarannya keur nangkep gitu teh torojol si bungsu anakna nu dua deui harita ku dirangkulan digalentoran saurang-urang nu duaan mah geus sideng teloba tatanya teu kawas ucup ngan katingali we duanana ge beueus ku Cipanon komo ningali asih mah nepi ka nyurucut maseuhan pipina
Eh, sing alakurnya, sing alakur, silih pikanya silih jaganya, KHD mi HP ucup, cek kituna nyiuman taar anakna ririt jeung asih unggek, pating aringsek, muru kan ka nu jadi indungna, mohon pamitannya, bade ka Arab mohon cek mohon. Ma doakeun abdinya ma cek begituna ngarangkul indungna. Didoakeun pisan mah Nyai, ding dilanjarkeun nya sagala rupana, dibarikeun milik rezekina, mudang deui kalamah cai teh kalawan salamet atuh. Amin mak, hatur nuhun maknya, nitip barudak abdi teh cek nyium leungeun mak Inun. Nyi nuhun atunya geus mere jalan ka Ece. Doakeunnya ku Nyai Ece teh sing sukses di dituna, cek kituna sasalaman ka Marni. Nya didoakeun pisan Ece ieu, mugi-mugi Ece teh aya dina kasalametan jeung kasuksesannya. Tembal Marni. Oh, hayu atunya ieu teh hayu. Tos siap ieu teh sadayana. Nya hayu atuh Parijal hayu tos siap. Cek bari ngareret ka sponsor harita. Kang, dikantun heula nya. Nitip barudak amitan sakali deui kituna kabarna. Barna kur unggek satuluyna mah nyuman budak pikeun nu panungtung samemeh indit. Satuluyna gancang muru kaluar imah teu ngalieuk deui, bisi nu aya di imah teh bisi robah pikiran. Noyod kituna bari nyoren tas teu poho nyusutan cimata nu tadi murubut. Sponsor Jung Nangtung, tuluy sasalaman ka pangeusi imah, tuluy nuturkeun sabari mawa tas nu eusina sabaraha potong pakean. Anak keur kitu teh sarenteng ucup lumpat kituna metot leungeun mah ucup hayang ngiring mah, ucup mah hoyong sareng mama. Cek ucup ranggah kituna hayang dipangku kanu jadi indungna. Ningali kitu mah puguh rajet wae hate teh ningali anak bungsuna muntangan leungeun ngan kaburu dirangkul kituna bari diceungceurikan. Haduh, geuningan kieu nyeri kacida rek ninggalkeun budak teh. Kabeh nu araya di dinya duh komo tatangga mah milu muragkeun cipanon. Hampura keur kitu Mainun geuwat mangku ucup sabab jeung pas sponsor ngeureunkeun angkot anu ngaliwat. Mun nungguan deui bakal lila cenah pubuhan di kampung mah angkot teh kur 1 2. Kasih ucup
ucup mah jeung amanya cek mah Ainun mangku kituna orok kaya ucup teh tedaekeun kituna kalah beki pageuh murantel kanu jadi indungna Alim hoyong jeung mama abi mah Alim ucup mah hoyong sareng mama ayo ulang jeung ama wae ulang alasi meut ka kebon atuh Alim cek ucup keukeuh bong eleh kituna beki pageuh ngarangkul ka indungna nya harita sorak klakson disada ngalieu kabarna tuluy mangku kituna ngolo ucup hayu atuh ujang sareng bapa wae majar cenah bade meser sapeda dikitukeun mah ucup teh melong bangun nu menta dinyakeun ka indungna nya unggek kituna bari seuri leutik anya ujang ieu muhun nya sareng bapa wae meser sapeda atunya ayeuna mah ucupna sareng bapa heula cek bari cangengok bari nyium tar ucup kituna daekeun ari diolok rek meuli sapeda mah dipangku ku bapana teu ngalieukeun tuluy muru angkot nu tadi tas ngadagoan muhun nya bade berangkat ka Arab cenah muhun ngan orok kaya ucup ge ningali indungna naik angkot ngaucup ngagoak disangkana mah indungna cenah rek ka pasar pikeun meuli sapeda tapi manehna tadi ajak mama ucup ngiring mah hayang sapeda ngagorowok kituna bari lumpat enggalan pa geura maju atuh ieu teh nya pa geura maju wae cek bareng jeung pas sponsor kituna ka supir ari panon mah teu lepas paneuteup ti ucup gelenyeng mobil maju ninggalkeun ucup nu hayang milu ka indungna aya dina jero mobil teh neuteup kana anakna kituna meuni eurih-euriheun beki lila beki teu katingali geus teu katingali mah lantaran jauh nya segruk wae ceurik ucup atos atunya repeh pan aya bapa di dieu Bapak mama teh bade ka mana atuh meuni kana mobil mama mah bade angkat heula atuh ujang nya iraha wihna Pak malami kege wih deui ucup cicing dilahun ku bapana nya lila ku lila mah meureun capek ceurik wae untungna mah kasarean dina lahunan bapa ari geus puguh nempok kitu mah pok Mainun pamitan ama rek mulang heula sia balna kahare sia ye ulus barudak sing bisa ngulusna ieu tong ditempelkeun ka aing mah lari weuh deuleu dala cicing deui mah tukang ka sawah bongan sorangan sia teh teu bisa usaha antukna mah anak aing teh ilir kanu jauh
Mangga samantong sok di pikiran teuing sia teh. Geus kitu mah mainun mulang kituna ka imah nu aya di tungtung lembur. Mohon nya galak metohana mohon. Nya sajungna mitoha barna nyarekeun ucup ka kamar. Geus kitu mah wae mupulan gelas dina luhur meja tuluy di kumbahan asih hideng sasapu di tengah imah. Geus beres diuk dina kursi siga nu jauh pani nengan. Torojol barna ti dapur katara leungeunna baseuh harita. Asih nya ka mana si Aa atuh? Duka Pak, tadi teh tas teras mangkat da ameng meureun. Asih dangukeun nya ayeuna mah Mama geus berangkat ka Jakarta. Atuh asih wayahna nya asuh ucup oge beberes imah kudu bisa nya anu sakira-kirana mampu keun ari nyangu jeung masak mah ku bapak-bapak ku bapak wae da bisa bapak ge cek barna kituna ngusapan sirah nu jadi anak. Nyamuhun Pak bade. Urang kocapkeun ayeuna ceurik sapapanjang jalan kituna atuh kumaha ngarasa nalangsa ninggalkeun anak jeung salaki. Salila ieu teh can pernah pajauh ari lain ditinggalkeun ka sawah mah atawa ka kebon. Ayeuna kari-kari kudu papisah tangtuwe leuwih ti 3 tahun. Hayu cuk, tos dugi terminal yeuh. Muhun Pak, cek bari nyusutan ci matana Parijal mawa ka hiji warung baso. Didinya geus kasampak 3 urang awewe kituna sarua calon TKI. Bade ngabalas heula yeuh teh. Moal abi mah Pak atos nembe tembal salah saurang harita. Ari co bade ngabaso heula moal. Duka tuh Pak. Kur dijawab gitu baru raah cenah hayang ngabaso. Ari nya kitu mah tuh urang naik deui beus nya tuh. Geus kitu mah wae bring saradaya muru kana beus rek ka Jakartakeun sapapanjang jalan teh ngumbar lamunan. Kadang-kadang cimatana murag teu katahan nalangsa kituna kudu papisah jeung anak. Kitu deui salakina. Teka catur kumaha di jalana Parijal jeung sakabeh calon TKW geus nepi di hiji PT nu kawilang gede. Parijal mawa nu opatan pikeun reureuh heula di hiji warteg bari dalahar ayeuna mah. Saberesna dalahar jeung reureuh Parijal mawa nu opatan asup ka kantor kituna pikeun interview. Kituna saurang-urang dipanggil ka rohangan. Hatena ngarasa deg-degan kituna bari nungguan panggilan.
hatena tepetot-petot ngadoa sangkan dilancarkeun. Oh, omatnya kasya kabeh ulah gugup. Jawabnya kalayan tenang, pananya urang kantor teh yeuh. Cek Parijal kituna bari rarenten reretan ka anak buahna. Silahkan masuk cenah. Nyaah atuh bagian kuring. Bismillahirrohmanirrohim. Cek bari ngalengkah sukuna asup ka hiji ruangan. Nya anu interview teh beres. Ayeuna mah tinggal nungguan hasilna cenah bada magrib. Mun lulus mah bisa langsung asup ka jero PT. Mun teu lulus mah wayahna kudu mulang. Kesel ari didagoan mah waktu teh hayang gura giru magrib wae sangkan kanyahoan hasilna. Nya telila kandenge suara azan magrib. Lilis sapara kanca gancang salat di musola nu pernahna aya digigireun PT. Jam 6:30 Parijal ngajak asup deui ka jero kantor saenggeus ngadagoan kira-kira 10 menit. Torojo saurang pagawe tuluy nitah asup pakabehan. Oh, alhamdulillahnya acara interview sudah selesai. Hasilnya waktosna CF anjing wae hasil namanya. Waktosna tudah kabujeng CF. Aduh. Waktosna nya kabujeng CF cenah muhun. Insyaallah enjing atanapi pageto. Tiasa dilajengkeun deui dina seri nuka opatnya muhun. Mangking ceung haturkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.